Yang, Ya, dia perem. Dia perem. Dia atuh tangkep. biasanya getara. Besok tangkep atuh. Daek enak ditangkep oge ada cicing ning teu mana-mana tah kitu. Tong sok ulin wae daek ditangkep oge perem. Tara namanya atar ka mana-mana di mawainya. Nah, kamu alus enak mantar ke mana-mana di imah wae. Jadi abi daek tangkep kamu sok perem tong ngomong-ngomong. Nelpon Teh Linda. Yang? Yang? Si eta ka mana nya? Kacai kitu, backshare kitu. Orang teh ngan heula mana nya? Aman teh, atas bobo. Ayeuna mah kudu main cantik teh. Soalnya naon mun beurang luas di sesuai mah wah curiga. Istri kamu, kumaha? Taririsnya? Hujan kieu. Heeh. Main cantik we kajian kene malam we teleponnya. Anu, Ya kan saya teh. saya eta acuk tiduran anu dipangweserkeun tadinya. Nah, nenek sahanya yang ngaganggu wae. Oh, Pak Raman kamu teh. Jam 2 lah ieu teh. Teh nanyakeun Yang kenal sok nyokola dirinya. imah isuk rek bangun. Nah, isuk rek ngabangun di mereka jam 2 ieu teh. Balanya isuk. Nu balanya naon jam 2 peuting ieu teh maruk teh apa majikan teh eta teh. Nyiapan isuk rek. Si Linda eta teh da apal warna tembokna warna koneng buruk. Isuk teh rek langsung dikirim, saya dikirim Nah, nukut jam 2 be. Heeh. Isuk bisa konfirmasikan na WA toko sing sok-sok. Paingannya cicing di imah si ganu bager, peutingna nya ngereles gitu, ngereles tina kasur. bangun Asa jadi kaduhung emah ditangkep ku kamu. lain eta teh rek bangun isuk teh kudu ngesiapkeun barang jadi punten pisan asa nelpon puting we si Teh Linda geus nomorna geus blok. Alah, Tingali we lain sing eta. iya abi teu salah ningalinya meskipun ti jauh oge katingali tembokna teh warna koneng buruk, da Anda apa? loba warna kuning mah. Da apa tuh kamar siga kitu geuningan. Suudon wae geus sok telepon balik sok. Tinggal eta teh aya lampu bintik-bintik siga kitu. Ah si eta mah apa koneng buruk kot meni paadu warna ieu na ge nya warna tembokna koneng buruk, nya lampuna anu warm white geuning anu buricak murinong siga kitu. Da bieu ge kadenge. Wabi teh, kamu teh pangmeulikeun baju tidur. Apal kamu teh. Eta nya kamu mah ieu sok transferna teh ka babaturan. Apal urang mah apal eta teh. Tingali pamajikan mah daster kieu sugani pangmeulikeun, sugani itu pangmeulikeun baju tidur import naon ka pamajikan teh naon. Lain karena aku budak, ya mah masalahna boga salah kita. Ayo kieu kudu diobaran ka mana? Geus lah, kamu sare di luar itu. Kamu sare di luar. Tiris. Nah, paduli itu. Kamu tiris. Kemudian kieu boga salah kita antepkeun sing jeung reungit jeung beurit gitu. Tuh mah.